asa geus capek hirup teh ngan saukur-ukur nyetek walu. Indit isuk-isuk balik sore ayo bayaran saeutik. Coba mun urang boga kebun sarangan geunah meureun. Astagfirullah. Naon, Mak? Sudah tertarik-tarik di sini. Tuh di sini. Tuh dari siapa seburang. Aing kaget siya. Siapa, Mak? Duh, lebar euy walu. Lumayan nih keur bini. Naon eta? Kenalkeun aing Jin Legend. Ari sia saha? Kuring Jang. Kala. Nah itu saparkil. Geus beuting gitu. Lain geus beuting, Om. Eta tuh kacamatana buka. Nah, ini baru indah. Aya jin beleguk kieu. Nuhun pisan bosku, geus ngaluarkeun kaula tina kurungan waluh eta. Ayeuna ku kaula dibere 3 permintaan. Hayang naon hungkul bosku? Hah? Sumpah lo? Bosku, sok nuhun wae. Anu kahiji, kuring teh hayang boga kebon waluh sorangan. Ngarah teu buburuh wae ka batur. Terus kuring teh hayang boga duit loba. Ngarah si mah bisa shopping. Siap bosku. Tolong bantu ya. Bim salabim jadi apa? Prok. Nukan 2 naon bosku. Ayeuna kebon geus boga. Tapi da teu dolem kuring teu boga kabogong. Om Jin, kieu ayeuna kuring hayang boga awewe. Nu geulis, nu bager, nu soleh. Tapi umat, ieu mah Om Jin umat. Ulah karana trauma nika. Sieun ditolak deui ku kolotna. Oke bosku, kukuring dibere awewe nu cocok jang bosku. Tolong bantu ya, tolong bantu. Bim salabim jadi apa? Prok.
atuh ayeuna nu katilu. Nu katilu kuring teh hayang si emak ulah goreng adat wae. Nah gede amak wae karunya ya kayak calon minanto bisi soakeun. Siap bosku. Tolong bantu ya, tolong bantu. Bim salah bim jadi apa? Go. Kurang sekuplok. Orang ngan ngimpi gini. Kurang sekuplok. Es wae kana teh. Wae kadek sia. Ampun ah. Ampun ah. Penis aku dah. Kurang dah. Penis aku dah.